Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Pemirsa Nadom channel anu dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Wasiatipun guru pikeun murid nyaeta jalma anu keur ngambah karidoan Allah Subhanahu wa taala. Boh ku jalan ibadah mahdoh atanapi goer mahdoh. Sok kadang urang teu soledat kana salah, malahan loba salahna. Sabab anu bener salawasna mah diwal malaikat anapi para nabi. Tara salah salawasna sabab da lain setan. Kulantaran sok salah atanapi migawe kasalahan pikeun eta ngoreksi kana kasalahan peryogi anu disebut ihtisabun nafsi. Nyaeta ngoreksi kana kasalahan diri, mapai kasalahan awak sorangan. Tapi ari ihtisabun nafsi ku sorangan mah sok rada hese kapanggihna kasalahan diri teh. Kumargi kitu Syekh Abu Hamid Al-Ghazali atanapi nusok disebat Imam Ghazali radhiyallahu an masihan bombolongan ka urang sadayana pikeun hayang mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta ku opat perkara. Kahiji kudu boga guru anu mana eta guru teh waspada permana tinggal ka muridna. Guru anu sanggup nuduhkeun jeung menerkeun kasalahan muridna. Guru anu apal kana pancabahaya anu matak ngaragrageun martabat muridna. Kaduana sing reman babarengan jeung sobat. Lain sobat dina masalah ekonomi, lain sobat anu sapangkat, tapi sobat anu bisa dipake partner pikeun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab sobat anu bener teh nyaeta anu bisa ngaboleketkeun rahasia urang. Anu didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul asdiqoi man saddaqaka laisa man sadaqaka. Ari ngaran sobat teh nyata anu tukang menerkeun ka urang, anu ngabarengan ka urang sadayana dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Katiluna Imam Ghazali mere bolongan ka urang sadana pikeun ngahontal cita-cita nyaeta hayang ridho Allah Subhanahu wa taala. Omongan jalma anu ngewa, anu benci jeung anu ngamusuhan ka urang kudu dijadikeun alat pikeun ngontrol kasalahan diri atanapi ihtisabun nafsi. Da moal semata-mata diomongkeun ku batur lamun urang teu migawe. Tapi ulah percaya teuing da ngaranna jelema anu ngewa mah sanajan urang bener oge tetep sok disalahkeun. Di dieu urang ulah benci jeung ngewa kanu ngabenci ka urang, tapi kudu syukur alhamdulillah aya babaturan anu bisa ngoreksi kana kasalahan urang. Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu kakuping ku anjeunna manehna keur ngobrolkeun anjeunna. Tidinya uwih Imam Al-Basri teh sumping ka bumi langsung olah masak. Teras dikirimkeun ka nu ngupat tadi bari ngahaturkeun nuhun pedah tos dikoreksi kasalahanana. Kaopatna ku campur gaul jeung batur kudu bisa dipake ngoreksi diri. Geuning sok batur teh sok ngalaksanakeun dosa, sok maksiat, sok kitu sok kieu meureun diri ge sarua jeung batur da sarua manusia. Aya hiji hikayat anu diriwayatkeun ku Wahab bin Munabah radhiyallahu an. Aya hiji lalaki urang Bani Israil. Manehna ibadah puasa 70 tahun bari ngadua ka Allah Subhanahu wa taala hayang dipasihan ningali ku Allah Subhanahu wa taala teh kumaha carana setan ngagoda ka manusia. Tapi oleh ku Allah Subhanahu wa taala teh teu diijabah. Terus eta jalma nyarita kieu, lamun kuring ngoreksi kasalahan diri, mapai-mapai dosa kanu mah suci meureun leuwih alus pikeun kuring tibatan pamenta kuring. Tidinya Allah Subhanahu wa taala nyambut kana omongan eta jalma. Malaikat datang. Hei fulan, saestuna Allah geus ngutus ka kaula ka anjeun. Bari ngadawuh kieu Allah Subhanahu wa taala. Omongan anjeun anu bieu leuwih dipikaresep ku kami tibatan ibadah anjeun anu geus kaliwat. Sarta Allah bakal mukakeun kana panon anjeun pikeun ningali anjeun kumaha setan ngagoda manusia. Ibadah anu 70 tahun teu matak diijabah doa jeung pamenta. Sabab mungkin hatena pinuh ku radhail atanapi kokotor. Tapi ku ngoreksi kasalahan diri sababaraha menit nepikeun ka diijabah ku Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.